Bismillahirrahmanirrahim. Walaha jeung eta tetep meunang pikeun itu zaujah al-khuruju ari kaluar naharon dina waktu beurang lisyira'i nahwi ta'amin pikeun meuli saumpama dahareun wa bai'i gozlin jeung ngajual tinunan walinahwi titobin jeung pikeun saumpamana ngalasuluh lailan teu meunang dina waktu peuting walau awwalahu jeung sanajan dina mimitina ieu lail khilafan kalawan ngabedaan li ba'dihim ka sebagian ulama lakin lahat atapina eta tetep meunang pikeun zaujah anu ngusut nu ngarudin khurujun ari kaluar lailan dina waktu peuting ila dari jarotil mulasiki ka imah tatangga al mulasiki anu antal jeung imahna tatangga anu deukeut li gozlin karena rek ninun urusan pagawean wa hadisin jeung ngobrol wa nahwihima jeung saumpamana gozlin wa hadisin lakin bisyarti ayyakuna tatapina kalawan syarat yen kabuktian naon zalika itu khuruj teh biqadril adah eta ku ukuran adat khuruj rek ngobrol rek pagawean wala yakuna jeung yen teu kabuktian deui indah eta tetep syaratna kitu syaratna deh diantarana yen henteu kabuktian indah eta tetep disandingeun itu si zaujah anu keur ngarudin keur ngusut sahaman jalma yuhaddisu anu ngobrol cacarita ieu eman haka eta si zaujah wa yu'anisu jeung ngabetahkeun ieu si eman haka zaujah alal aujah netepan kaon nu leuwih unggul wa antarji'a jeung syaratna yen balik deui itu si zaujah teh watabita jeung yen meuting si zaujah pi baitiha di imahna zaujah jadi ngan sakedap tiasa ka tatangga ngobrol biasa atau urusan usaha tapi angger balik deui nya jeung meuting di imahna amar rajiyatu ta eta istri anu keur ngusutnya kuladang tolak bain kuladang khulu pasah atawa tolak tilu nah kumaha lamun teh ama anu istri nu ditolak raj'iyah pala amar raj'iyatu anapun ari istri anu ditolak raj'iyah fala tahruju maka ulah kaluar itu si raj'iyah teu kaluar raj'iyah illa biiznihi kecuali kalawan aya idina itu si zauj aw li daruratin atawa kecuali karena aya darurat naon sababna li anna alaihi alqiyamu li anna alaihi karena sanyana eta tetep wajib ka si zauj alqiyamu ari ngalakukeun ngadegkeun bijami muaniha kana sakabeh pirang-pirang biayana itu si zaujah anu raj'iyah teu beda we ka zaujati seperti pamajikan da nilaina masih pamajikan wa misluha jeung eta tetep seperti ieu raj'iyah bainun hamilun ari nu ditolak bain tapi nu hamil watan takilu jeung narima pindah itu raj'iyah minal maskani ti imah li khaufin karena naon karena sieun ala nafsiha madarat ka dirina si zaujah raj'iyah aw waladiha atawa madarat ka budakna itu zaujah aw alal mali atau madarat kana harta walau li goiriha jeung sanajan hartana milik salianti itu si zaujah milik batur kawadiatin seperti wadiah harta titipan wa in qalla jeung sanajan saeutik itu emal wa khaufi hadmin
Jeung meunang pindah ti imahna teh karena sieun katimbun, longsor aw harokin atanapi kaduruk, kebakaran aw sarikin atawa sieun aya nu maling aw ta'adzat bil jiron. Aw ta'adzat atawa narima kapilaraan itu zaujah bil jironi ku pirang-pirang tatangga, adan syadidan kalawan milaraan anu banget. Ta eta mah meunang kaluarnya karena situasina. Titik. Wala zauji jeung eta tetep wajib ka salakina suknal mufaraqati ari ngimahan anu dipirak anu ditolak. Walau bi ujrati ma jeung sanajan kalawan buruhan perkara lam takun anu teu bukti ieu ujroh nasyizatan eta anu nusyuz. Malam takun salagi teu kabuktian si zaujahna teh nya eta nasyizatan anu nusyuz. Jadi wajib tah salakina ngimahan kanu ditolak kecuali lamun pamajikanna nusyuz eta mah teu wajib ngimahan. Walaysa jeung teu meunang lahu pikeun zaujna masakinatuhuma ari marengan cicing lah, marengan cicing nya. Ka itu si mu'tadah naon walaysa jeung teu meunang lahu pikeun itu si zauj naon masakinatuha dina tengahna mah ari marengan cicing ka itu si zaujah anu gawe iddah. Wala dukhulu mahalin jeung teu meunang deui asup ka hiji tempat hiya anu ari itu si zaujah mu'tadah teh eta tetep pihi di jero ieu mahal. Ma'antifa'ina wil mahram sarta narima eueuhna saumpamana mahram. Payahrumu maka haram alaika si zauj naon zalika itu masakinatuha. Walau a'ma jeung sanajan lolong itu si zauj. Wa ingkana jeung sanajan kabuktian naon at-talaqu talaqna eta rajaian talaq rajai. Li anna zalika karna sanyana itu masakinatuha ya jurru eta bisa narik ieu zalik ilal khalwatil muharramati kana nyepen anu diharamkeun biha ka eta si zaujah mu'tadah. Atu wa min sama jeung tina lantaran kitu kulantaran haram masakinatuha lazima ta wayahna misti haka itu si zaujah mu'tadah naon man'ohu nyegahna si zauj in qadarot lamun mampu kaduga ieu si zaujah mu'tadah alaihi kana man'ihi. Wa kama ta'tadu jeung saperti perkara ta'tadu anu gawe iddah sahurratun istri anu merdeka bima kusabab kalawan perkara zukiro anu geus dicaritakeun ieu mah ta'tadu nu hurrah tos disebatkeun iddahna nya iddah wafat iddah tolak aya nu kusucian aya anu kubulan. Ta'tadu gawe iddah sa goer walianti hurrah ay goerul hurrati binispin ku satengahna min iddatil hurrati tina iddah awe merdeka li anna karna sanyana ieu goer ala nispi eta netepan kana satengahna fi kasirin dina lolobana minal ahkami tina pirang-pirang hukum.